Jajan bacil ka Ciwidey nya bes batur mah ka Ciwidey teh ngahajakeun jang liburan, ieu mah ka Ciwidey teh ngahajakeun jang jajan bacil. Ni jauh-jauh cenah ka Ciwidey. Nya bes jauh tapi da resep. Ieu ge caroge abi nu ngajakna, hayu cenah jajan bacil ka Ciwidey. Ni jauh cek abi teh. Wios we bari momotoran cenah. Nya atoh we abi mah bes. Da geuning momotoran sareng caroge teh salah sahiji obat paling ampuh kanggo ngurangan kacape. Leres teu bes. Komo tos janten ibu rumah tangga mah. Alhamdulillah na teh gaduh carogena nu tiap libur damel teh sok ngajak hayu kaluar jalan-jalan. Meskipun cuma muter-muter sareng meser jajaneun. Sakitu ge alhamdulillahnya bes. Komo bari dipasihan acis 100 juta sadinten mah. Alhamdulillah pisan nya bes. Amin, mudah-mudahan suatu hari nantinya ayah. Amin. Jol dugi we ieu teh nya dina video mah menit tereh. Aslina mah kuat ka 2 jam perjalanan ge. Tah urusan racik-meracik perbasoan atau perbacilan mah sok ku si ayah. Si ayah anu jagona, abi mah sok kurang. Naon we eta teh kurang naon sok tara enak abi mah lamun ngabumbuan baso atau bacil teh. Tah si ayah mah sok enak. Tapi lamun dinu masak si ayah mah teu bisaeun ngabumbuanna teh sok tara enak. Mun masak nasi goreng tah enak eta mah. Tuang heula besti-besti kadenya ulah ka barita mangkaning tebih kudu ka Ciwidey. Jeung rusuh deui ieu teh nuang bacilna oge da bocil nangis pedah geubis eta di parkiran. Da meuni lulumpatan wae atuh. Sakitu diais ku ayahna ge angger we hoyong ka mamah. Atos we nya ieu teh uih. Hadeuh ieu teh sudah kenyang terbitlah tunduh bes. Ditambihan angin sepoi-sepoi ieu teh hadeuh meuni hayang gerak-gerak anu bantal we. Tuh ieu ge liren heula ieu teh dipayuneun stadion si Jalak Harupat. Da teu kuat ieu matana rapet pisan jeung palalaur we deui nya si ayah lamun nyupiran motor bari nunutan mah. Matak eureun heula ieu teh bari jajan baso deui.